Kayak timahan. Lama-lama nyaut kita supaya nggak gogo sama. Jadi kader mah ya sabun. Ya, apaan Ci? Kenapa? Saya nyari empan dulu, empan buat mancing. Ah, iya, empan buat mancing, nyari empan dulu, ya. Aduh, si geningnya. Gelap, naon Kang? Dekiat aja, terus aduh, terus di ujung tanduk ah. Gelap kagok. Aing mah. Duh, kira-kira sarua mules ieu teh. Kumaha tuh ya? Giliran ah, sekali ewang ya. Sok atuh buruan. Kadinya heula atuh eta. Cangisang nih buruan tapi Nya, da cengekeun jadi beuteung atuh. Nya, mun. rada buruan. Ieu cek udah mules kene asli ieu teh. Ari eta naon ah? Naon? Ari eta gini. Naon? Saya tadi Abi curiga gitu. saya tadi tidak nangan upan keur nguseup ku si Apanji petualang. Paten eta teh ah. Anu abi atuh bade. Montong. Paduli teuing ku upan kieu mah lauk mah gacor. Oh gitu nya. Strom giliwil ieu teh. Da ieu mah atuh upan lain sembarangan upan. Tapi nu kitu pisan ya. Jadi ari emang ieu teh Kang sebenarnya mah naon ngeunah ari keur kieu teh bari ngaheujeun, bari modal, bari ngalamun, aya. Akang percaya teh ieu Pacilingan, sejarahna Pacilingan. Kumaha tah saabdi terang nama. Kange ieu we. Jadi Ya, gini gitu, kan, Pacilingan atau Oh. MCK ini tempat rehabilitas legend, Oh. Kang. Jadi kenapa saya bilang Pacilingan atau MCK ini saya bilang seperti apa tempat rehabilitas legend. Cok akang mules, Nya. cagerna di mana? Oh nya. Nah, kan ajeun ayeuna. Plus deui. Nya modal, nya kiih. Kan ieu rada hese abi di payunan ieu mah. Nyakeun bae. Jadi naon? Oh, gitu. Mm, Oh. Nah, eta teh kange eupan ah. Nah, anjing boy. Boy anjing. Tak kuat anjing.
Nah, ari apaan ji? Nitah ka jelema teu eceureuh gira kumaha jelema ebel kitu di titanangan eupan ngadon kieu eupana.